Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baka sareng di mana-mana ceurik saha al yatimu anak yatim ihtazza mangka ngageter naon al arsu aras payu kolu tuluy dicaritakeun naon ya Jibrilu lapad ya Jibrilu hei Jibril wasi' kudu ngalegakeun anjeun annaro kana neraka liman pikeun jalma abaka anu nyerikan itu man hu ka itu yatim wawasya sareng kudu ngalegakeun anjeun al jannata kana sawarga liman pikeun jalma adhaka anu nyerikeun ngabungahkeun itu man hu ka itu yatim. Ya aliyu hei ali adinu ari agama etaan nasihatu nasehat lillahi kana ibadah ka Gusti Allah wali rasulihi sareng pikeun utusanana Gusti Allah walil mukminina sareng pikeun jalma anu iman kabeh. Ya aliyu hei ali sab'atun ari 7 min ummati anu tetep ti umat kami eta fil jannati tetep di jero sawarga. Sabun tegesna pamuda taibun anu tobat itu sab. Waman sareng jalma tasodako anu sodako itu man siron halna sasamaran. Waman sareng jalma yuadzi anu migawe itu man solata duha kana solat duha. Waman sareng jalma kana anu kabuktosan naon dihabu malihi leungit hartana itu man eta ahwanu leuwih hampang alaihi ka itu man min pawati sholatin tibatan porotna salat wahidatin anu sahiji itu salat ma'al imami sarta imam. Waman sareng jalma damaat anu ngocor naon aena hu cai soca dua na itu man min khosyatillahi karena sieun ku Gusti Allah. Waman sareng jalma zahama anu deukeut itu man al ulama ka pirang-pirang ulama min fi mujalasatihim dina tempat diukna itu ulama. Ya aliyu hei ali man ari sahabai jalma eta arsada samang-samang sanuduhkeun itu man al a'ma ka jalma anu lolong biadihi ku leungeunna itu man al yusra anu belah kenca itu iad jaa mangka datang naon yaminuhu leungeun katuhuna itu a'ma fi yaminika tetep di belah katuhun anjeun. Ya aliyu hei ali ida kana di mana-mana kabuktosan saha al insanu manusa eta fi sakaratil maut tetep dina waktu sakaratil maut fa inna mafasilahu mangka sanyana pirang-pirang tulangna itu insan eta tusallimu maca salam itu mafasil ala ba'din ka sapalihna deui takulu halna nyarita itu mafasil assalamu alaika kana lapar assalamu alaika assalamu arika salametan eta alaika muga tetep ka anjeun. Fa inni mangka sanyana kami eta mutu maot kami wakada sareng etanya kitu tusalimu as-sa'ratu ari rambut al-baydo anu bodas itu sa'roh ala sa'roti maca salam kana rambut as-sauda anu hideung itu sa'roh. Ya aliyu hei ali ihfad kudu ngaraksa anjeun wasiati kana wasiat kami kama sapertikeun wasiat hafidtu anu ngaraksa kami ha kana itu ma an Jibrila nampi ti malaikat Jibril an Robi malaikat Jibril nampi ti pangeran kami takodasat maha bersih naon asmauhu pirang-pirang jenenganana itu Robi wala ilaha sareng henteu aya pangeran anu wajib diibadahan eta maujud gue ruhu angin itu Robi. Mudah-mudahan sing mangpaat anu lepatna tina kabodohan sim abdi anu leresna wungkul ti Gusti Allah wallahu alam bissawab.